Oh, iya ngalamun baik dia mah. Oh sih, ada si mana? Aing terus milih-milih baju tadi unu cocok ya. Aing baju iba. Berarti aing di awal episode dia aing nyen filmnya. Oh, betul baju cangkrak. Kok angin? Iya neng tasuk angin yo. Oh, dia keseruan ta. Apa aing yo? Coba ini sudah membuat. Bau wirok. Panas aing. Oh. Ai nong đi tao. Tao cái nào nan. Ơi cái đi rồi. Nào. Tao lên tao bây giờ hỏi. Cái đi rốt ta. Ai nong nan buat dia hỏi. Coba ini dong pakai tete aja kieu aja lah. Dong main eta. Tadi kan. Hei. Genap 10. Tapi kan salah masa Ai ini. baju ya awak. Kan dia. Bajunya baju. Oh, baju tenang bae. Baju non coba. Aing geus aing maling. Di aing. Kayak di mana dia taruh? Di bebonya ya, aing maling aing mah. Si penanam gajian aing rok. Tuan dia nulis aing. Tadi ya, intinya sudah maling. Ini. Tangges. Mana baju mana? Tenang, baju maloban aing rok di imah ya loba keneh yo. Deuleu tah bajuna po baragus, adem. Teu leuleus, jeger. Bagus dengan. Ih, tadi rok kaget aing rok. Kayak ya, heuh hiji lah yo. Lah poho. Dibaca poin. Coba. Gardu TV X bekas tangan. Oh, bener. Bagus dia eta. Iya aing asa kenal ya X bekas tangan ya. Doang nama eta tukang baju ya nya. Aing tukang baju. Dia mau baju. Eta tukang baju lain abal-abal nya pasti. Weh, lain ieu mah. Sablonnya. Udah dorong adem ya. Bau adem. Kahulu tuur adem, rok ieu mah geura di order. Wangi deh ya. Kuku pomenyan. Kuku langsung di menyan ieu. Ada yang dipelet eta. Kayak. Itu. Jajan. Jajan. Pak. Bisa teh dia pakai baju nak. Ya, iya yo. Iya, belum kelek doang. Beda saya mah belum kelek dia. Kumaha ieu rok? Maksudnya kumaha? Kieu ya, aslanteng baju aing baru keneh ieu rok. Dibeli mah henteu ku diangke. Kadi yo, leungeun ayo, kadi yo. Salah. Kieu yo. Kumaha ieu? Masukkeun. Tidak mah. Nah, geus. Geulis ho. Kasep. Geulis yo make tas dia nu dagang. Sampai heng-heng di dieu. Geulis ya. Ih, aing. Bagus. Keren. Adem amat baju. Adem ya. Nya pasti adem tadi. Di mana tadi? X bekas tangan aing mesen rok. Bekas tangan aya di ditu. Po baragus. Pokoknya di ditu aya tah. Deuleu tah. Po jahitanna ge rapi. Edan rapi. Coba jelaskan ke pemirsa jelaskan. Ya, kieu nya roknya. Aing mesen ieu aya di ditu di X bekas tangan. Indeks nyieun baju gambar naon ge aya sablonana tuh. Keren dia mah rok. Bener jelas di dieu kabeh. Modelnya jelas. Terus heuh teu nerawang teh rok tah deuleu tah. Teu nerawang. Teu nerawang, tebel, adem. Hargana ge murah. Doang aya ASEAN bukan mah yo. Woi, lain kira. Kipas emak ge aya di dinya rasana. Kipas? Kipas. Wow. Aya rasana di dinya. Berarti lamun aya nu naik mesen di dinya nomorna nya. Nya tah di handap ieu aya roknya. Iya. Tah. Iya. Di dia. Bekas tangan. Nanti kenapa pemirsa? Coba adem. Kek. Kumanya kudu kieu aya nabanya. Oke guys, yang mau pesen baju ini boleh japri ke Bekas Tangan Confection aran IG-na, menerima baju polos, kaos polos, kaos komunitas, kaos olahraga, seragam sekolah ge aya, terus kemeja sweater aya di dinya. Sablonana rapi. Japri be di dia, di handap. Hoi, yo di handap japri. Oh, di dia. Oh, di dia aya. Ya. Nah, jangan lupa ya, jangan lupa
Aing masih kasih. Aing paymal ka dua bikan. Hah? Aing. Ya orang mutiara sampah di dia baik. Saya masih tinggi. Dijamin masih tinggi. Bukannya nyapu. Ya. Meski gaya kemayangan. Lain jalan aja nanti dia rok. Anu ngomong eta? Teka dulu orang. Bisa ada rambut tuh. Gimana nya? Wah. Suruh aja. Suruh naon eta? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kana pi merocak sampah. Aing. Terakhirnya puan tata loba sampah. Sampah jurig boy di dia. Dulu deh. Coba. Tadi dia ngulon aingnya. Oh, tah dia mitin sampah di dinya. Oh, nyahun kena ai. Hari itu dia saha. Parantina aing teh mitin sampah. Lain bulu kayak rebu kan. Kiki wangi aing mah. Ini mah. Lagi dia kumaha cerita mitin sampah di dia bae. Aduh kumaha aing ya? Sampah loba ge dinya. Aing kumaha dia tah koe geus dicapan di dinya. Dinya tah. Ya. Nyahun kena urang ya. Nu kitu mah teu berlaku kana aing mah. Naon gitu. Dilarang buang sampah di sini. Main naon. Aing. Tah, kulit aing kabeh di dieu. Naon kitu? Oh, pantesan ieu sampah di dieu horeng kurut dia nyarok. Ah, ieu dia horeng nyarok ya. Nu. Aduh, bikin sampah di dieu. Keluar bak. Oh, pantesan ieu sampah aing gua bae horeng si eta. Preman karoreng patut kitu. Terus di mana para mas kieu ge yo? Sikan hideung naon gitu awakna tah. Emak di sawah. Terus di sawahnya neng? Terus di sawah. Tadinya. Udah juburan neng. Makanya lalaunan ge. Kalau mesti tanang jadi di bae, nasan dina di dieu. Lain anu kamar jeung pire. Heeh aja ya. Kamar eta nu pire. Nu pire? Heeh. Nu mana? Anu aba-aba wewe teh. Aba-aba ewe. Atuh aya di rompok di ditu. Oh, Kunaon neng? Kan kamari kan tos salaman jeung neng atuh. moal. Kumaha resep eta? Gitu. Henteu. Kamar teh ngomong balel apa ewe-ewe gitu ke harti atuh aja ya ngomongna balelol. Ih, atuh gagah eta aba-aba ewe atuh. Gitu, teu gagal. Ai, atuh kan ke kamari kan salaman segala puh. Teu ka harti jatuh. Atuh ke kamari mah komo kenalan karunya neng. Jeung embe, kamari mah anak embe eta. Naon ku eta? Edannya. Ih, atuh Kada teh edan stres. teh naon eta mah neng? Aduh naik naon narik neng ka dieu. Jenang eta aba-aba ewe jadi rompokna neng. Mesti urang we di disusunawannya kumaha daek. Iya, teu jelas. Hayu Dip, monggas. Ih, woi, ka mana woi? Ayo, hei, woi. Hei, di bae. Eta pernah naon eta? Hei. Nuka. Kak. Woi. Kak. Woi. Ya urang bikan dia nya. Aing teh bakal lain, tah mah urang kenalan ka kaku aing. Gitu dah. Kak, ampura Kak. Aduh. Ya, jejak gel. Ya, iya. Mati.
Karena kak orang maca itu doang kang, ngeureunkeun doang. Rusun kak kayu bae. Rusun. Pahlawan. Rusun kang ya. Ih, baju blok tuh. Ayo, kayu sih. Au ngalunjak ke tanah aing. Non dia kayak gituan apaan? Terus bantu orang ya. Ngalunjak. Ya, nunjuk ya. Lawan terus. Ya sini dia. Tuanin gara aing udah cara lompat taruh saringin. Wah, dia. Payah dia. Dia, ya aingnya. Aduh, saya teh. Aduh, mantakan dulu orang teh. Nyeri ya teh, aduh. Dia kernaon didinya ngomong sorangan dong nu edan. Tuh ya teh gapak-gapakan urang teh, nyeri atuh teh. Ih, aing nyeri. Ih, aing yo. Tuh iya, iya. Aduh, saya. Dong nu edan. Aduh, kita. Aing. Hih, perasaan aing jadi loba nu edan. Coba aing nyeuneuh ya. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih buat para penggemar Garut TV. Dan alhamdulillah sekarang Garut TV punya sponsor bekas tangan ya. Ini baju alhamdulillah dapat dari bekas tangan. Buat kalian semua yang mau pengen baju ini gampang, mau pesan, yang mau nyablon, bebas. Ya, tinggal pesan aja di bawah ini nomornya nih. Ya, di bawah ya, coba di kepala di bawah. Oh ya, ada kabar gembira buat kalian semua. Kita mau ngadain giveaway ya. Ya. Giveaway buat 2 orang pemenang baju ini nih. Makanya cepat subscribe, like, Comment and share. share. Serta sosial media kalian. Jangan lupa subscribe, like, Comment and share. Jangan klik jempolnya ya. comment.